Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Ayeuna kantun bagian anu ka 60 hiji nanya. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui kumaha salajengna para mitra sadayana. Geburna dua seuneu anu pating surwuk di awang-awang meh bareng areureun mangsa geus lempeng pisan jeung suhunan imah anu keur dieusian ku Pak Akas jeung ku Neng Tina. Dua seuneu muter silih udag siga anu keur ngeleg sarta mungkin turun ngadeuketan suhunan imah. Si Rabig jeung si Kalung anu harita keur uplek ngobrol di tepas imah nepi ka ngagebeg mangsa kayaan di eta patempatan dumadakan caang ku cahaya seuneu teh. Kakak si Kalung nutup baladna gajelong tekungsi nembalan heula. Si Rabig gancang bae ngagajeleng kaburuan sarta tatanggahan nempoan suhunan imah. Buara pisan ngarenjagna si Rabig mangsa nempo di luhureun suhunan aya dua seuneu anu muter sarta kakalayangan. Woi, rek naon sia woi, rek naon? Lain sieun sigana teh. Si Rabig malah nyorobok sarta tutunjuk ka dua seuneu anu keur muter di luhureun suhunan imah. Turun setan. Si Kalung nu harita geus ngajega di gigireun baladna. Katembong sarua teuneng ludeungna. Di jero imah persisna pisan mah di rohangan hiji kamar. Pak Akas jeung Neng Tina anu harita keur talibra nepi ka langsung pating korejat mangsa ngadenge sora anu jejorowokan di luar teh. Aya naon ya Kang? Meuni geleruh kitu eta di luar? Cek Neng Tina rungah-ringeh siga nu sieun. Tenang Nyai, tenang. Hayo we urang tempo kaluar. Aya naon cenah meuni rame kitu eta? Jung Kojeng Kang. Pak Akas gancang cengkat sarta gura-giru ninggalkeun rohangan kamar. Neng Tina oge gancang nuturkeun. Sanggeusna mukakeun panto, Pak Akas nepi ka pohara bengongna mangsa nempo geburna dua seuneu anu dina mangsa harita keur suat siet nyamberan dua urang anak buahna di palataran buruan imah. Neng Tina mah timbang kurang kereung mangsa nempo eta kajadian teh. Tapi gancang pupurungkutan nembongkeun ka sieun mangsa Pak Akas rek ngalir pisan ka dirina. Tenang, teu kudu sieun Nyai, teu kudu sieun. Aya si Rabig jeung si Kalung ieu, tenang Nyai. Pak Akas siga nu geus percayeun pisan kana kemampuan dua anak buahna. Abdi mah bade ka kamar deui sieun Kang. Bade ka kamar deui ah. Neng Tina nepi ka ngaleper siga nu nya. Nya Jung atuh kade. Geus kitu mah gancang bae Neng Tina lumpat ka jero imah. War sak seru. Di buruan geburna salah sahiji seuneu anu muter sarta kakalayangan nyuruwuk rek nyamber deui kan awak si Kalung. Gilak. Si Kalung gancang ngagiwat mangsa eta seuneu rek nyamber dadana teh. Seak cang. Dina mangsa geburna seuneu karek liwat pisan tina awakna. Kalayan sakilat si Kalung nenggeulkeun leungeun katuhuna nepi ka eta seuneu teh ngacleng aya kana 6 meterna. Seru war. Seuneu anu kapangpengkeun langsung mumbul
kalak Paul serta muter di awang-awang serubu seuneu hiji deui nyuruwu rek nyamber si Rabi gajeleng si Rabi gancang gajeleng serta sakilat nacongkeun suku katuhuna dipake mapak geburan seuneu anu nyuruwu ducang teu beda jeung bal buliter anu ditajong ku jang Febri Haryadi teh geuning eta seuneu nepi ka muter sarta ngaceleng para pisan jauhna seru war 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 teu beda jeung seuneu anu hiji deui eta seuneu antukna mah mumbul ka luhur sarta muter di awang-awang red si Rabi ngareret ka si Kalung anu direretna gancang unggek bangun anu surti sarta anu saterusna mah guragiru ngalaan Kang Kalung anu nyumput di sajareun bajuna teu beda jeung tasbih eta Kang Kalung teh dijieuna tina kai anu baruleud sagede-gede kaleci kaina kai gaharu taya gagantelan acan deui eta kalung teh eta kalung dikepeul ku leungeun katuhu reup si Kalung bereumkeun sapasang panonna dibarengan ku kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena gebur teu lila eta Kang Kalung dumadakan ngagebur hurung ngaluarkeun sinar beureum nya si Kalung beunta deui sapasang panonna neuteup seukeut kadua seuneu anu masih kene muter sarta kakalayangan di awang-awang barang pisan jeung jorobokna si Kalung ngabalangkeun Kang Kalung mustika blesat war 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 eta Kang Kalung ngablesat ka awang-awang anu saterusna mah muter sarta beuki lila beuki ngagedean nepi ka antukna mah ningkar dua seuneu anu keur suat siat ka kalayangan war 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 muterna Kang Kalung beuki tarik jeung beuki gancang nepi ka ngan ukur ka tembong muterna cahaya beureum wungkul dua seuneu anu keur aya di tengah-tengah eta Kang Kalung pipileueun muter kalayan para pisan gancangna hut 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 teu lila antarana kadenge sora nu ngaguru siga nama balukar tina pagesekna antara dua kekuatan antara sinar tasbih jeung dua seuneu anu ngakebur hurung pulinyai torelap jeleger geleger sanggeus aya kana sabaraha kedapanana sora anu ngaguru antukna mah aya cahaya beureum anu ngaburinyai sarta dipungkas ku sora anu ngajeleger kalayan para pisan tarikna duah Kang Kalung anu masih keneh dina kayan ngagebur hurung teh mancaura di awang-awang siga anu pegat talina sarta antukna mah lusles teuing ka mana losna kurang aja jajar nempok kitu teh si Kalung mah siga anu pohara pisan keheuleunan war 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 jeleng jeleng sanggeus muter pikeun sabaraha kedapan eta dua seuneu nyerorot ka palataran buruan sarta antukna mah narobah wujud jadi dua jirim anu jarangkung badak sarta pohara pisan pikasieunana buuk eta dua makhluk sarua jalabrig tur semu gimbal pakulitan awakna sarua hideung semu beureum kalayan kuku-kuku leungeunna anu paranjang sarta ranggoas paakas oge anu tita tadi nepi ka pulak poloho mangsa nyaksian lumangsungna eta kajadian langsung undur-unduran siga anu sieunun pisan tapi henteu ari lumpat ka jero imah mah da sigana bari jeung sieun-sieun oge ari rasa kapanasaranana mah kawilang gede hayang ngalajoanan anu galungan nepi ka mustungna
jijiri menujangkung badak lelenggakan si ganu ngeunah pisan. Huntunan urang ngeteng bari jeung kararoneng jeung opat sihungna anu narolol sarta paranjang. Semu beberelakan katojo ku mabrana cahaya bulan. Alus sakitu mah huntuna teh henteu keuseun teuing. Sok make odol nu merak naon jiga nama ngan tapi ya konengan saeutik. Naon mak khususnya papang nak jojoran di goblok si kalung tutunjuk kalayan embongkeun amarahna ngangangaing rek momomodarana wewe anu ngajedog di ieu imah temal hiji ciri manusia menangan ukur cicing saha nun ini rahasia deh buah dua jiri manu pikasieun malah lelenggakan tuh kudu loba bacot kancang podaran kalung si Rabig ngareret kanu jadi baladna si kalung gancang unggul sarta langsung metak dina kuda-kuda anu pohara pisan wawagna. Si Rabig oge teu jauh beda gancang masang sikap anu sarua kebur awak si Rabig jeung si kalung dumadakan ngakebur hurung di bulan ku cahaya beureum tetela kemampuan anak buahna Pak Akas kabeh oge geus aya dina tingkat luhur kalayan panyangking elmuna oge siga-siga anu saguru. Lihat set gajrung celeng dina gerakan anu para pisan cepetna si Rabig jeung si kalung meh bareng pating garajleng narajang jirim jangkung badag anu geus jadi inceranana sewang-sewangan saya klap-klap plos beureum si kalung anu rek ngahanca sirah kapaksa ngan ukur ngahakan tempat kosong mangsa nu jadi lawan kalian sakilat ngelokeun sirahna sau kalayan dina gerakan anu pohara pisan gancangna nu jadi lawan ngayakeun panarajang balesan beureum nu sakitu gedena teh nyuruwuk rek nembrag dada gorentel seak si kalung gancang ngaragrageun awakna disusul ku ngababadkeun sukuna dipaken nuar bitis lawan dus blug geus teu beunang disingkahan deui jirim sakitu jangkung badagna teh nepi ka ngageblug ninggang lemah ari ditengkras tapi teu kungsi ngaguak-guak acan lawan si kalung gancang ngorejat deui sarta langsung suak seak enggoning ngayakeun pararajang balesan. Di sejen pihak si Rabig oge harita teh akur keruhut het jeung nu jadi lawana lumangsungna galungan pohara pisan campuhna opat cirim katampo gujilang gajleng babalicetan kalayan sarua geusitna enggoning ngingkahan sarta sakaligus ngasupkeun panarajang kanu jadi lawana ya sa jengkang kedebu teuing kumaha kajadianana da gerakan anu galungan teh pohara pisan cepetna si Rabig ujug-ujug ngagoak barang pisan jeung awakna anu ngacengkang sarta antukna mah ngakedebut ninggang lemah ya purinya pelesat mangsa lawan si Rabig kerelenggakan neuteuk musuhna anu kabeunangan dina suhunan imah ujug-ujug aya cahaya beureum anu ngabelesat sarta lempeng pisan ngarah kana jirim pikasieun anu keur jadi lawan si Rabig celuget buar jirim nu sakitu jangkung badagna teh nepi ka langsung hancur balukar ka tembrag ku cahaya beureum anu anyar datang sarta antuk nama ngiles taya pisan tapak Pak Akas nepi ka ngarenjak tapi ari rek nempok kana sumber cahaya anu cikene ngabelesat tina sunan imahna segana teh henteu wani antuk nama ngan ukur rungah ringeuh dina tempatna sohu
nempeun baladna ancur ku hiji panarajang dadakan sigana lawan si Akung lawan si Kalung gancang robah deui wujud jadi seuneu sarta saterus nama nyurubuk ninggalkeun eta patempatan dina mangsa nu sarua ari si Rabig mah harita teh nepi ka teu syirikna ngablel-blelkeun mata siga nu hayang sidik ka jirim awewe anu make pakaian sing sarua beureum anu harita keur ngacegak dina luhureun suhunan kejeleng curela les acan mas sidik anu keur ditelek-telekna jirim anu make pakaian sing sarua beureum kaburu ngajorelat manten siga nu hayang ngudag nyurubukna seuneu anu ngakebur di awang-awang sartangan ukur dina sakiceup mata oge geus teu katembong deui jirimna anu bieu teh euy si Kalung ngararet ka si Rabig anu harita keur ngoneal hudang bari pupuringisan teu teuing da beungeutna kahalangan ku cadar euy siga nu eungap si Rabig mah enggoning nembalanana teh ari bieu anu ngancurkeun lawan maneh teh saha Big Pak Akas nyampeurkeun semurung haringeun kalayan ngalungkeun pananya anu sarua pugu terangun papa cek si Kalung gancang nembalan ari dua jirim anu bieu saha anu nitahna eta pangna rek boga maksud rek mateni pamajikan kuring teh nya duka deui Pak duka abdi oge terang Rabig ari sia teh kunana naon tembal si Kalung deui kitu na teh ditungtungan ku tumanya sarta nelak-nelak kayaan anu jadi baladna teu kuat euy nyeri aduh pang mawakeun kuring ka Mbah Damar Kalung rada pegat-pegat si Rabig mah nembalanana teh siga nu keur nandangan ka nyeri anu poharara pisan rosana waduh kedah saenggalna di landongan ieu mah papa abdi amit heula nya papa bade nyandak si Rabig ka pengur rupa si Kalung ngareret ka Pak Akas nya hanjung ka itu tapi titah anu sejena ieu pikeun bagilir jaganya ngarasa sieun sigana Pak Akas teh sanggeus unggul gancang bae si Kalung ngakod si Rabig sarta saterus nama gura-giru ninggalkeun imahna Pak Akas nya saha atunya anu bieu geus nyerang ka dieu teh jeung anu geus mantuan ka pihak aing kitu garenagna Pak Akas kitu nate bari jeung kurang kerung siga anu keur mik sedengkeun ari anu keur dipikiranana ku Pak Akas mah nya jirim awewe anu papakeana sing sarua beureum harita teh masih kene jujurelatan kalayan dina gerakan anu para pisan gesitna nuturkeun geburna seuneu anu nyurubuk di awang-awang sanggeus lumayan lila antarana antuk nama eta jirim awewe teh gancang ngarandeg mangsa nempo geburna seuneu anu nyirorot kaburuan hiji imah estuning nenggang eta imah teh tapi ari bangunanna mah kawilang bobog sarta lumayan gede jeleg eta seuneu robah deui wujud jadi jirim anu pikasieun ngan pedah teu jangkung badag siga samemehna aya nama biasa be siga ukuran kalobanana manusia jirim awewe anu ngawaskeun ti kaanggangan kalayana launan muka lawon beureum anu ngahalangan beungeutna tetela geuning eta jirim awewe teh taya lian neng tina jurelat celeng sameme jirim anu pikasieun ngalengkahkeun sukuna
Neng tina gancang ngajorelat ka eta buruan. Nepi ka pohara ngakebegna eta cirim anu pikasieun teh. Jadi di dieu ngajedogna dunungan sia teh saha anu geus nitah rek modaran aing teh deuleu. Tetepan Neng tina pohara pisan seukeutna kalaya dina sapasang panonna aya cahaya beureum anu kokole nyayan. Same jirim anu pikagilaeun nembalan panto imah ngareket aya nu muka ti jero. Disusul ku ngurunyungna saurang nini-nini anu kundang itek anu geus pohara pisan kolotna. Saha ari maneh? Eta nini neuteuk ka Neng tina. Aing anu rek modaran, aing jalma anu rek dipodaran ku siluman anu diparentahkeun ku sia deuleu nini peot. Gebeg nepi ka pohara pisan ngakebegna eta nini-nini teh. Mangsa ngadenge carita Neng tina anu samodel kitu mah. Saha anu geus marentahkeun ka sia nepi ka wani rek mateni ka aing deuleu nini peot. Cek Neng tina kituna teh dibarengan ku tutunjuk sagala. Batan nembalan eta nini-nini malah ngareret ka jirim anu pikasieun sarta mere isyarat sangkan sagancangna ngabasmi Neng tina. Lord, 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 Lord. Cilung. Jirim anu pikasieun teh dak dumadakan ngagedean jiga tu Wikrama. Neng tina nempo kitu teh malah lenggakan. Kalayan teu kungsi ka tembung ngawat kelajianana. Hiat sakilat Neng tina ngadorongkeun dua leungeunna anu dumadakan ngakebur sarta lempeng pisan ngarah ka jirim anu pikasieun anu dina mangsa harita karek eureun ngagedeanana. Purinya pelesat dina dua dampaleungeun Neng tina ngapelesat dua cahaya beureum sarta nembrag pisan kan awak jirim anu pikasieun jeung jangkung badak. Julung jirim anu pikasieun teh langsung hancur sapada harita sarta antuk nama ngiles taya pisan tapakna. Beuki ngarenjag di bae eta nini teh mangsa nempo kalungan ilmu Neng tina anu samodel kitu mah. Neng tina lelenggakan siga anu sugema pisan. Sarengsena seuseurean red Neng tina ngareret ka si nini anu harita masih kene ngajengjen dina tempatna. Kojengkang Neng tina ngojengkang ngadeuketan. Ampun Nyai, ampun. Si nini ampun-ampunan kituna teh bari dibarengan ku nyembah nepi kacong-acongan. Sia ku aing diberi ampun deuleu nini pahang. Tapi sok bejakeun heula. Saha jalmana anu geus marentahkeun si laing pikeun mateni aing deuleu nini peot. Cek Neng tina bari nulak cangkeng neuteub ka si nini. Bu Lastri Nyai. Tembal eta nini siga anu kasieunan pisan. Pepotongan si Akas? Nya leres Nyai. Neng tina unggut-unggutan kalian sorot mata anu pinuh ku amarah. Kebur seak serem. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna leungeun Neng tina dumadakan ngakebur samet sikuna sarta ngagebres kana sirah eta nini sarta nembus kana babatokna. Teu bisa ngaguak-guak acan eta sinini timbang calangap dibarengan ku awakna anu kakarejetan. Neng tina gancang ngalepaskeun leungeunna mangsa awak eta nini geus laleuleus alatan geus leupas nyawana siga kana es krim anu amuratel dina sela-sela ramu
neng tina ngaletakan getih anu lamokot di leungeun tapi teu diteruskeun neng tina kaburu merenyeng bari ngelelekeun letahna teuing haseum atawa teuing kumaha rasana corelat jeleng geus kitu mah gancang bae neng tina ngacorelat ninggalkeun eta patempatan saenggeus lumayan lila jujurelatan antuk nama neng tina ngarandeg di hareupeun hiji imah sok sanajan teu agreng tapi eta imah teh kawilang hade tur gede geus ku tembok wangunana oge eueuh waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.